Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Mila Ayu Lestari, kelas 12 UTKP 2, badai nyanggakeun monolog bahasa Sunda nu ngajudulan Ngenteng. Jungjun genteng, netep eumeut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna, imut, kerung, jebi jeung sajabana. Ih, geus paceungis deui geuning tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibobodo tea. Jarawat, mani beureum kieu, pencet kitu asieun peurih antep wae asa ngagokan deui tapi keke. Asa jadi nyari, keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulubudna, ngudag cahaya anu somorot ti suca anjeun. Nya bener, jadi panyari geuning, panyari kana beungeut kuring, anu ceuk batur mah ngalaka indung, saur bapa mah, irung jeung halis kuring teh nyeples pisan, pangambah sareng keuning mamah. Ari gado ngalaka nin, nini kuring. Naon deui jiga mamah teh nya? Oh, gado ngalaka nin, nini kuring. Naon deui jiga mamah teh nya? Oh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalaka bapa, malah lebah leumpang mah. Cekih pisan, pada ngareblay. Netep enteng euleuh eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring, walah beuki ngalobaan, ambuing, oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, baan, ambuing, oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nin, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan, ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan. Eta walungan teh ngucur ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus karuhun ka Nini Aki ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring, nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya nyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun nu ngamuara dina diri kuring, moal di kotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna hate kuring keur meujeuhna bungah, cinta mekar dina dada jeung bareng jeung jerawat anu meluntung dina ieu pipi. Gerang ngarandakah terus kembangan, terus buahan, eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring, keun sina ngamalir terus ka anak incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga, sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah. Ieu jerawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan, akang ari ayeuna di mana? Cekap sakitu monolog anu tiasa ku kuring dipikahatur. Mudah-mudahan sadayana kahibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.